Yori Pisan. Raksa Art Production. Gunung Kelir Gusti aling-aling wong awaya dalang hanuk maring wayang hanuk maring gunung kelir Gusti ya gunung kelir aling-aling ya dalang hanuk maring wayang hanuk yang maring dalang lirek ayun sakit apungin wujud inggirahi banglu selampahipun pandita truna pandita ombayana kurang tenang dihandeleng siang gesan samperencang kurang tunak dihajuang siang gesan alam sumangga urang gentos ieu carios ngawesaken kawontenan ing sarbeting Kadipaten Madukara putra panengah Pandawa ieu Sang Arjuna sagarwa putra Subagda Sri Kandi pergiwa lan pergiwati putri sakembaran putra di petapan Andung Kancana mangga lumampah niyo Sang Arjuna kairing sedaya Prameswari Subadra Prameswari kakang kalayan Dewi Warasmikan enggang lenggah rai
Setinan naging apasya wakana pusana mantika warna yang maneka warna sebab aku setang ketiang yang apa jerahi ya sarwaru rengkeng manik ngalawatan mangga isang Arjuna lengah ing sitinggil penaturan sine bawonten Prameswari sedaya sesilih Dewi Wara Subadra rawuh Dewi Wara Srikandi hantekantun lenggah ing pangkonan sapranya tah ingkang putra ti andung kancana Dewi Pergiwa rawuh Dewi Pergiwati mangga harsa nganti ka Sang Arjuna bopo mas Subadra kalayan Prameswari kakang Dewi Wara Srikandi Zalibia kaulan menerah kadipati sumanga irai salira Dewi Wara Subadra ngahaturaken semah bakti bok pilih bae raya lenga ing pangkonan kiranga tata rawuh basana kiranga panata cologo mugi kakang ngahapunten samudayaning kalepatan rawuh kaluluputan lahir tumekane batin kaulamu ditarima pujastuti salira Subadra Srikandi kaulamu sumanga irai salira Dewi Wara Srikandi ditarima ugi pujastuti sampean ieu nya sanjana pangna kakang ngumpulkeun lain dina waktu merbayak sale mangsa salian ti pasualan nu jadi anak Dewi Pergiwa oge tayang-bayana lamun pasualan kurang ayeuna disawalakeun ari sabab sataun sakali mah sawajibna salaki tumanya ka pamajikan Subadra bade unjuk tumaros naon raka dipati karayi salira tiwari bogoh kene kakakang teju cinta kene Subadra ka diri kakang ari bogoh mah bareta waktu rapatenyo cinta mah baheula waktuna diadu mata ayeuna manuju mantel dina hate sumarabah dina bayah kumpul dina jajantung jengjeng dina angen-angen iwal ti ulas asih kasalaki nu moal aya pukahna ti dunya dungikeun ka akhiranna suku bagja kamayangan kiri salira satya kakula Subadra kumaha ari Dewi Wara Srikandi bogoh kene kasalaki ari rai mah bogohna blok-blokan blok-blokan suku teu kitu-kitu acan mah lain Prameswari Arjuna malah keur kakang ngarasa bunga ari sabab geuning katingalena sampean teh buntut raut Subadra jeung Srikandi syukurnya lamun kitu malah aya hadena dina waktu ieu gerak memulai ieu rumah tangga gerak memulai ieu kaayaan sok aya paribasa istri anu ngamumule ka nagara anu ngamumule ka rumah tangga ciwanci milu bajuang keur kaagungan ieu negara bangeu jeung sajabana eta kakang amanah ulah rek pagirang-girang tampian ulah rek paloba-loba beunang sing tumarima kana kadar jeung nasib papasten ti Gusti Yang Widi laras pangambika kaulan
pade bahakana tinggalan salira kadipati. Syukurnya lamun kitu Subadra. Kalayan dina waktu anu priyogi kauninga ku salira sadaya. Pasualan lu jadi anak Dewi Pergiwa. Dilantaran geus deukeut kana waktuna yen urang teh bakal nikahkeun Pergiwa ka putra pringgentani Raden Gatotkaca. Tabal ieu anak ama Pergiwa. Mazaripia kaulan mun Rama Dewaji sumangga putra panjenengan Dewi Pergiwa. Kersanaon Rama dina dengan ieu tansah pangajeng-ajeng putra panjenengan. Dimana mangsana hidup rumah tangga bakikeun diri ka salaki sebakeun raga ka ingkang Raka Arisaba. Doraka ti salaki anu teu aya bedana sawajeung doraka ti indung kalayan bapa. Jalma nu doraka ti indung kalayan bapana moalek dihampura ku pangeran lamun indung bapana teu ngahampura leuwih ti heula. Tak waena kitu doraka ti nu jadi salaki ge teu aya bedana anak ing Jimatawati. Ngan ari keur ama mangadudu amur muga hidup teh salawasna ginureun rahmat yang agung dipanjangkeun jodoh jeung Gatotkaca lamun diparengkeun hidup teh laksana ciptaning aku. Lir beda barang nuju raos nyarios Sang Arjuna surak ampal-ampalan wadia balat sakumna werehing ana dayu ing negara Astina ngehinggih wanita ronda ing pertapan Sokalima sapraptanipun sampun lebeting ka Prabon Matukara sampai aturan dulu jangan sumping Rama Guru. aduh damang asep pangestu kaulanu Badra damang bagel pangestu Rama Guru pangestu kaulanu kandi damang gelis ada pangestu Rama Guru sawangasulna ada Seke pekana hati salajengna kersa naon Rama Guru urumpaheun kersa sumpi sumangga atuh lengah satata sareng putra Rama Guru nuhun asep nuhun ieu salaresna mah anu mawi Rama dalem dongkap ayeuna kahiji Rama teh hayang ngapanggih kaduana aya hal-hal anu bakal disawalakeun pada anu jadi lantaran ieu teh keur kapentingan salira ngerepo kaulan perkawis naon Rama Guru ieu asep salaresna anu mawi Rama dalem dongkap nguping wartos Pergiwa bade ditikahkeun ka Gatotkaca leres pangambika aduh kapanerian atuh meureun ieu Rama dalem teh nah maksud naon kawit nama Rama dalem teh kautus kudu jadi ratu Astina ngembang timalan sabda raja nyata ti tuang Raka Prabu Duryodana duki maksudna nyatakeun sripitakeun sabda panglamar ka tuang putra Dewi Pergiwa kanggo Raden Laksmana Mandrakomara aduh kanjakal Rama Guru aduh kumaha atunya nanging bawiraos emutan pun mangmah balik-balikanan ditikahkeun ka Gatotkaca paling ukur ngadeukeutkeun duduluran
nanging upami ditikakeun ka Laksmana Mandrakomara mah rupi-rupiha anu bakal ka sorang pisayeunana kahiji upama teh mah nagara astina henteu perlu dituntut naon margina upami laksana ciptaning ati tuang putra Dewi Pergiwa ka Aom Laksmana Mandrakomara salian ti bakal sugih mukti berat beunghar ku harta bandar teh reak keton buncir leuit loba duit tuh apaan negara aslina ge teu perlu diperjuangkeun ku silih ala nyawa silih petik pati silih cabut umur mara kana tangtos isuk jaganing pageto rundayan salira ti Pergiwa sang Laksmana Mandrakomara anu bakal mangkon ka Prabu Gumanti aji tuh prajurit moal genapati tamtama moal peraya tuh sadayana bakal pinanggih mulya lantaran ku putra salira Dewi Pergiwa nikah ka Laksmana Mandrakomara lain sae tak itu nanging sawang sulna upami nikah tuh ka Gatotkaca paling ukurna dekeutkeun duduluran sanaosna teu kitu apan Gatotkaca mah tetep api putra salira sanaos teu ditikakeun ge baktina tetep pasti tuh ayeuna upama Gatotkaca dibatalkeun paling ukur nyerina teh ngan saharita tuh aya paribasa piraku kudu tarung jeung dulur kudu perang jeung baraya silih gitik sareng kadang wargi mun sok komo ieu pasoalan cinta itu bawi laos kemutan pun mangmah dina dana ieu kanggo kaagungan salira sae tikakeun bae ka Laksmana Mandrakomara leng resmi iya kang sapisan iya pisan sapisan langit tepung nira ya mangga isang Arjuna barang uping dawuhanana pandita krona pandita Kombayana anu diemut kumantena kantenan leresna marga nu jadi lantaran ngajaukeun paceng kadang moal timbul huru-hara putra Kulawa lan Pandawa tinangtu bakal timbul silih asah silih asih silih asusi pitanyaan dakat kalian ku anak Pergiwa lan mangkat atuh upama kitu mah pisayeunana Rama Guru kumaha asa kaula bangetnya suka kaula bangetnya bunga ke Gatotkaca urang batalkeun nah atuh upami kitu mah pun mang pamit kondur bade wangsul bade wujukan ka Sri Narendra Astina mugia atuh sadaya ginajara kalujengan anu pandu mugi bae tina kanang sapanaja saprat alipun panita drona kondur ing pangkona sang adipati analiwo kaya sakondurnipun sang pandita trona ingin boten santawis dangu sasumpingna ieu tetamu teh mungul pawenang kapirata nyatana Arya Werkotara Arya Pratasena saprapta niku sampun dembe datang hempang pun sang adekku dewek jiwaku Arya Pratasena kakang mune wingi kakang Arya nun inggih sendika salajengna kakang teh anu mawi sumping dina wanci kiwari datang dina mangsa ayeuna resep naon kaulanu sanyatana kaula pangga datang dina wanci kiwari rek tumanya pasoalan menjadi anak si Gatotkaca
Nah iraha kira-kira napi hadiahna poe naon tanggal sabaraha urang kawinkeun bae ulah lila-lila teuing bisi burung babakaran yang akan mah ayeuna bae bangsana kakang net adigana mugia teh janten benuk panggalih rengating mana naon harga dina danget ieu mugi kakang ngartos kana pamaksadan rayu bawi raos kemutan rayu upami dina danget ieu sanaos barina teu janten pun anak nikah katuang putra Gatotkaca moal aya gantar kakaitan sapapaosna nanging upami bae pun anak pergiwa ditikahkeun ka Laksmana Mandrapomara perjuangan urang ngalebetkeun wilayah Astina teh moal kedah ngaprakwa dia balad mun sokomo nyorang kana paribasa kuli beuli kupati dialaku nyawa ditebus ku umur lebetna nagara Astina ka amarta dilantarankeun ku patalina nu jadi anak njatana pergiwalan Mandrapomara mangga ieu Arya Werkudara barangan kamu esangan Sang Arjuna gejlik edit hanteu pamit lontar tanpa nyarita ngaleos tanpa permios baik amarah nu taya hengkana kontor hengpang lesinar mangga ieu Arya Werkudara Arya Prakasena barang temu biking marga sompana ngemut satengahing marga naon sanjana Andri sabab jeung lantaran anu ngabalukarkeun Arjuna tega ngabedokeun nikah na Gatotkaca kapergiwa ceuk panggalihna Brakasena jeung Arjuna teh dulur sakandung anu salawasna sapapait sama manis tapi naon sababna Arjuna nyieun peta kitu upama daya sabab jeung lantaran jeung pangemut Brakasena moal pati-pati Arjuna ngabedokeun maksudna upama daya hiji hal anu nimbulkeun kacangcayaan ka Gatotkaca alayan panggalihna keneh ua Gatotkaca boga lampah anu henteu dipikaresep ku Arjuna sabada ngemut kitu benduna Brakasena teh malik ka Gatotkaca lajeng bae ieu Brakasena ngabujeng ka negara Pringgendani maksad nepangan hengkang putra Gatotkaca lampahipun Arya Prakasena ganti urang pocapa saprajata urang pocapkeun di mana urang pocapkeun ieu di Pringgendani Ratu Ayu Dewi Arimbi sinde bawon ieu Arya Perbakesa kaping kalih putra Pringgendani Gatotkaca sapraptanipun lumampahna ieu putra Pringgendani Gatotkaca tendak gentenganipun katia walet aladia
kaca. Wahaya kadara wahaya kadara ieu rai salira Arya Perbakesa jagakeun semapan Ditari mampu jastuti salira kumlok rai. atur nuhun kaulan Karatana karapakuan terkira di Raden bagus samar belang-belang tempat menapingan dengan barang rumah di Dirukong aing-aingan orang doa sabata ini